Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam Anjir dan kang ngalungsar kieu bibi aing ieu puasa ripuh mereunannya lain orang masuk curiga ieu teh bibi teh ngalungsar salatri atau ngalungsar kamarkaan ieu teh hah ih pugugem ni ripuh asana puasa poe ieu ye nya kunaon atuh teu sahur teu buka teu sahur jadi meni leuseuh astagfirullahaladzim teu meunang kitu bi najan kuat puasa oge buka mah kudu buka bibi kunaon atuh geus teu boga beas di mah kumaha aya beas mah mani teh kamari kan burit sare nya terus anu teh dina pangimpianna teh ngimpi ngabuburit udah dagu adan we hayo nah teu adan terus pas adan teh hudang subuh rek iraha daharna urang atuh teu buka teu sahurnya teu guyuan tapi masih kena puasa ayeuna puasa kan leuseuh ya pasti atuh astagfirullahaladzim ya mata ge lamun waktuna ngabuburit lain kakalah sare jadi ngimpina ngabuburit ya nu pararuasa nya sok ngabuburit nya boga duit ngabuburit we ulah siga si bibi bisi jiga kieu bablas anjeun nepieun ka subuh nya atuh tungtung mah teu buka teu sahur sok ngabuburit atuh cenah teu boga duit nganyuk lah ka tukang kolak nya bejakeun we cek aing gitu nya sok Mang, aja teh puasa teh bocor wae kumanya mang, embung bocor. sahurna jam sabaraha maneh Jam 3 kos batur sarua. salah atuh tuh turutan si gejo sahurna lohor jadi kuat nepieun ka magrib deui ya Serius mang ieu aja mah. oh serius anjir serius cenah ge lamun hayang mung bocor ya cobaan gerakku combo dipit Naon combo dipit mang? sok tek combo dipit eta pan anti bocor eta teh Heueuh nya. Mama aja ge tara bocor mang, mulian sok tek bae. cek urang oge nya aya deui anu leuwih HD eta combo dipit swing jadi tidak bocor ke samping wah eta leuwih HD eta Makena dina naon mang? dina baham ajaib kade tadi rapetkeun ka dieu guys kali-kali aing rempah nya kali-kali itu lieureun aing puas aja tak karasa rempah karasa ngobrol jalan rempah teh tan dieu kieu nya karasa wah sebenarnya bulan puasa urang saukur nahan lapar unggulnya nya atuh bi kalakuan anu kurang HD keur bulan puasa mah dieureunnan heula ulah ngagibah ulah mitnah misalkeun mau nu kitu teu mah batalkeun kana puasa tapi ngurangan kana amal ibadah puasana terus tetangga bibi sapopoe ngagibah we jeung mitnah bibi mitah naon pernah ngajeterkeun kompor gas sangakeun keur nyuh emi padahal temin sang goreng astaga please bi anu kitu mah lain fitnah disebutna kenyataan nu kitu mah tetangga bibi ngomongkeun bibi godin tengah poe lain fitnah wajar we atuh digibahkeun oe ku tetangga puasa atuh matak nabi ampun teuing mulai lapar mah kumaha karena ge puasa atuh bi sarerea ge lapar ya kene usah goreng na aya da nyen loba bibi mahad
Ieu teh Kemana? ka imah bibi. Sayang ka Galunggung euy mah euy. Aya naon euy? Hayang ka Sukaratu ning. Astagfirullahaladzim. Naon astagfirullah sagala tuh. Ya, Brad. Urang ti kurang kumaha geus bawel geus nepi ka. Aduh, ti koro teh geus pegat-pegat maneh teh matahan maneh teh capek urang teh. Teu bang nepi ka nya pisan. Ulah sok ngabanding-banding, Brad. Hirup mah eta pamajikan sakitunya ahna ka didinya. Ayeuna asup angin. Dikerok ku pamajikan mah. Bisul panas di kipasan. Hayang kopi disadiakeun kurang kumaha tanu di imah. Hayang ka Sukaratu sagala we. Caprak aki-aki ieu. Dengekeun, ngacaprak-ngacaprak wae. Mun diomong pol teh yeuh. Karasa kurang Brad, suka banding-banding teh Brad, karasa pisan ayeuna kurang. Ieu teh akibat banding-banding urang teh baheula teh. Naon sih teh urang ka itu ka Sukaratu maksudna ka Galunggung. Galunggung Tasik di itu ngaran tempat Sukaratu lain ngabanding-bandingkeun aki-aki. Astagfirullahaladzim. Matangna dengekeun heula geura ceuli teh. Anjir. Aing mah curiga ya aki-aki ieu nya dina ceulina ieu na jora ceulina aya bangbaraan anjir. Dipake nyayang cek aing mah. Otak saliwang. Parah anjir. Brad, ari didinya ngingu hayam teu? Yang ngingu atuh jang naon urang mah topi hayam wae. Ngingu hayam berarti. Loba hayam mah betulin. Justru aceng mah embung, Brad. Ngingu hayam teh. Nah, Nya balangsak be, Brad. Kadar hayang hudang beurang ge lamun tas capek, hese, Brad. hese kumaha teh. Kapan eta teh, Brad? Sinaga lamun urang hudang beurang teh kaburu rezekina dipatok ayam. Mata aceng mah teu ngingu hayam. Henteu kitu konsepna saroceng. Ye, paribasa eta mah, paribasa. Da anger, Ceng. Lamun misalkan didinya hayo wae hudang beurang teh hudang isuk-isuk, anger. Najan teu boga hayam didinya di imah boga marmot engke dianyar dipacok marmot. Rezeki didinya teh. Paribasa eta mah. Ripuh, aya saroceng ieu. Brad, urang teh jadina nanggap wayang euy. Aslina? Heeh. Kurudang anjir tak gitu atuh. Guys, si Saremong teh hajat kawin jadi nanggap wayang ya guys ya. Daratangnya sade dalangna dadan Mahal tuh dadan mah. satu Ah nu deket we. Babaturan sah baturan maneh anjir nu ngadalang eta si Mulyana Nur Sidik. nying geus omongan deui ya si Saremo. Si eta mah dalang kerusuhan si teh. Lain dalang wayang. Kan sarua meureun ngagelutkeun eta ge. Pan cenah kamari wayang sok gerelut lin. Heeh. Parah anjir ngagejeligna ya si Saremo. Heeh si teh wayang teh digelutkeun tapi pan dengan saukur gelut tungkul barina oge anjir si Mulyana Nur Sidik mah ngagelutkeun anu marabok dihandapkeun panggung dangdutan. Lain ngagelutkeun wayang. Teu kudu ngadongeng meureun wayang teh. Terjadi guys, terjadi anjir bado. Anggap wayangna ge percuma anjir dalang Mulyana Nur Sidik mah. Oh bagiannya Brad orang mah hirup di lemburan kieu boga lembur anu sakieu betahna anjir. Pasawahan mayak pak urangnya di lingkung ku gunung. Subhanallah ya, kekawasaan pangeran. Gunung-gunung kabayang lamun misalkan orang eueuh gunung-gunung alam dunia teh pan rempah. Jadi gitu? Jadi eta teh gunung pasek bumi ibarat nama paku bumi Gitu. Kabayang anjir. Sagede kumaha palukna. Aku lagi segitu gedena. teu kudu dibayangkeun Kosim teu kudu paribasa maksudna eta ampun teuing si Kosim geus lagi celek deui wae Sim cek orang mah daripada ngabayangkeun pakunya eta anu nancepkeun kana bumi nancepkeun gunung kana bumi cek orang mah mendingan didinya mah neangan paku ereng nya paku ereng geuning tancepkeun ieu nasirah terus dipalu nepikeun ka nyecep ka jero nah gitu meh tarempag ieu anjir otak